Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita mengaguligah dina manah mengaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajak dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah ngingkahkeun rasa calutak menculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubai dipilih dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolanca linci luncat mulang udah tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok senembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lecak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abdi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna nu paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtun syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekol sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teungut ku kalinduan, tegedag ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Buar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsah narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nu lad nyontol Kangjeng Nabi. Sunduk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilik di kaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana peneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis ngahiji sagagang kembang kaheman saradeui ngebang kadeudeung ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga ngeleman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna karatas bodas hidup duaan anak king sejang ngotretkeun kareteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga dek diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh. Para asatidah kori-koriah mubaligoh hormateun simkuring guruaneun juga simkuring ais pangampih pupuh lembur ti kawit kades kadus RW RT BPD LB tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deukna beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung di ieu tempat urang sadaya ngagaduhan pamaksudan jeung pamaksadan nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Sebab nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep kurang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep kurang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang
hormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Jadi jalma nu hade teh jalma nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah, nana gerhana cerita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Da meureun ibu ge pangaosan teh lain ayeuna, pan karek ayeun lalajo ustad merek ieu. Kuduna ge ustad mah abdi ge sadar udengna badag, gamisna ngangsar, sorbana ngagapleng. Lamun soloyong ajengan serupa kitu mustami teh sok narangtung wilujeng sumping al mukarom beda ka urang juk repot hayang dipoto. Nah, berarti posisi teh geus lain dianggap ustad, bisa jadi dianggap selebritis. Tapi ibu ulah lalajo karena cangkang, tapi orang lalajoan karena eusi da cangkang mah kitu keneh gitu keneh. Ibu hayang gelis enteng tinggal di wedak tinggal di lipstik nu hese mah amis budi. Teu saeutik sakapeu mah wedakna kanel bibirna beureum tapi haseum beungeut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Sehingga Nabi diturunkeun ke alam dunya teh keur nyampurnakeun eta akhlak. Hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Naon sababna? Sabab ieu mah kurung. Aing ngaran-ngaran kurung teh kudu tepung jeung kuring. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Jadi rada liar. Pertemuan yang paling indah bukan aku bertemu kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Kunaon urang sok ngewa karena kesalahan batur lantaran urang teu wabuh karena kesalahan sorangan. Kunaon urang sok ijid karena goreng patutan batur lantaran urang teu wabuh jeung kagoreng patutan sorangan. Kunaon urang sok ngewa jeung cua ka batur nalika cicing dina kamaksiatan lantaran urang teu sadar yen urang ge bisa jadi leuwih maksiat batan batur. Matak nu kudu ku urang diwawuhan lain kasalahan batur gera wawuh jeung kasalahan diri sorangan sehingga hirup teh bakal noong nempo ka diri sorangan katimbang nempo batur. Sehingga lisanun dakirun lisana teh pinuh ku dzikir, artina dzikir lain sakadar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, tapi tina lapad eta teh lameuy teh teu nganyerikeun hate batur, teu ngagogoreng batur, teu ngahianat batur jeung teu ngarendahkeun derajat batur. Ana qalbun sakirun hatena teu oleh syukur bersyukur karena perkara anu dibikeun ku Allah taala. Naon sababna? Setiap manusia ge tangtu bakal menang takdirna masing. Nana gerhana geus takdir jadi mubaling mah da merek mubaling abdi geus sadar. Baju biasa, celana biasa, nyarita biasa, ai takdirna mah geuning alhamdulillah. Sa-Jawa Barat maka kuriling ibu daku takdir. Ai takdir menang hayang henteu. Nama kejeung teu hayang, nama ruk teu ripuh. Ibu anaman kurumuy ka dieu tuang atos. Segala atos kan kuring mah bororaah karek datang juga langsung ditah ceramah. Inilah takdir. Termasuk imarurang kali duaan jodoh pati bagja cilaka ieu teh geus bagian tina takdirna. Matak nu ngaran kahirupan satiap manusia gera eureun lalajo kasalahan batur da urang ge sok salah jiga batur. Gera eureun lalajo kakedulan batur da urang ge sok kedul jiga batur. Gera eureun nyaritakeun ka teu balegan batur da sakapeu mah urang ge sok teu baleg jiga batur. Ari ibu di jilbab ti bareton teu? Tah kitu jujur. Geuning ayeuna da raek di jilbab. Kunaon da? Geuning ayeuna da raek di jilbab. Tah lamun ibu parantos di jilbab ieu kade bibir kudu dijaga entong ngomongkeun jelema nu teu di jilbab. Nah, apan ibu ngalaman jiga si itu. Ayeuna bapak nah di bareto bapak ka masjid pan teu. Tah ayeuna bapak geus daek ka masjid yahna bapak oge kudu eureun nyaritakeun kadulna batur da bapak ge le kadang-kadang mah daek teh sesatina kadul bareto. Pantak ternyata nu ngaran hirup teh balik deui kana diri. Rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah da babari tinggal cicing lalaki jadi lalaki, istri jadi istri, cicing na tugasna masing-masing teu pacorokokon. Sabab rumah tangga teh boga kahayang hayangna sakinah mawadah warohmah.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kahayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah. Ada kahayang teu butuh jawaban, gede kahayang teu dijawab itu ngawaduh. Mun ibu hayang beunghar jawabanana daek usaha. Mun ibu hayang pinter jawabanana leukeun daek diajar. Loba jelema hayang beunghar tapi moyan, teu beunghar sangsara. Maka kahayang teh butuh jawaban. Ngan jawaban eta enteng teuing. Mun ibu hayang beunghar siapkeun we wadahna supaya Allah nyimpen kabeungharan lamun wadahna geus alus. Naon eta wadah nu disebutna wadah? Wadah dina awak ibu teh qalbun artina hate. Keur sangsara sisik melik sulit ati goreng pucus tong ngarep-ngarep bakal dibeungharkeun. Naon sababna? Keur sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu sombong ku harti pijengkeun. Keur mah bodoh saban geureuh. Tong ngarep-ngarep Allah bakal nitip ilmu ka jalma anu sok resep saban geureuh. Naon sababna? Kotor hatena. Lamun ku Allah diberi kapinteran maka tumuan bakal jadi jelema anu sifatna sok bener pangbenerna. Mata ternyata nu ngaran hirup teh cita-cita urang kudu dihontal kunaon ku wadahna. Artina hate. Celik putih jeung celak heran. Rumah tangga hayang sakinah mawadah jeung warahmah hatena we kudu bener-bener hate. Sebab lalaki jeung istri teh beda wujud, beda bentuk. Lalaki mah kumisan, janggotan, bulu dada, rambut kono, awak sembada, ngomong gede. Lalaki coba ibu kumis eueuh jangot eueuh. Otak lalaki ku Allah diunggulkeun di mana unggulna? Dina akal pikiran. Mata tugas lalaki mengakal, ngarah pamajikan ngakeul. Tugas lalaki ngarah pamajikan ngari. Kumaha kitu teh geus kapahang ieu debat. Lalaki teh ngakal, ngarah pamajikan ngakeul, lalaki ngarah pamajikan ngari. Dipikir. Ayeuna ibu, tugas ibu perasa artinya baper, ngarasakeun kacape, kalungse, karipuh nu jadi salaki. Balik nakal depan ripuh, lu atleet kesa ngoprot, atau ibu teh kudu siap nalawang pantok. Balik ka salaki datang teh bapana geuning sumping, ieu teh rada tungkul saeutik, lain dangah wae. Geus tungkul ku ibu ditanya geuning bapak parto sumping muhun mah talik heula ngebang barung. Pencetan heula sampeana copot sapatuna giwing kos kakina ulah coba-coba cek ibu nah ada bau tarasi nah karena duitna beuki beres kitu leos ibu ka dapur nyokot cai keun bae tong make gula dan memang rumah tangga leutik teh canak cai teu make gula pupuntenan ka salaki hapunten jizim abdi bapak sanes teu hayang nyuguhan anu hade ngan asa kadar aya nu kieu wae bikeun ka salaki suruput jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis budi ibu ka salakina. Nah, usah kitu geus rada ngarenghapnya. Rada yakin berat tugas ibu. Mata ya kitu teh. Tak kaciri teh dia ge. Geus mikeun cai suntangan ibu. Anu janten salaki beres suntangan cekelan leungeunna bapak beli bade ibak kumaha we ibu teh ngaripan raja peperihan atuh salaki urang teh dianggap raja ku batur dawuh rakyatna atau anggap we ibu rakyatna teh eta rajana bawa ka jaman ieu cai haneut ka ieu cai tiis mangga bapak beli bade ibak beli bade pasokan ku abdi pisan bapak bagaikan lain Allah pan bagaikan raja. Dekul salaki ibak leos ibu ke dapur masak nyeun nasi goreng mah atukeun bae. Beres ibak samut ku ibu. Bapana ta ieu sarungna, ieu bajuna, ta ieu kopiahna. Kebutkeun ku ibu sajadahna. Mangga bilih bade netepan. Dekul salaki salat, beres salat ibu muliweun ka hareup. Deuk naon? Deuk nyuuh dina lahunan salaki. Punten bapana capek lungse ripuh tunuh geuning bapak teh melaan jizim abdi hapunten teh luhur sosok rambut teh handap saibah dampal bilih abdi can bisa ngebungahkeun nu jadi caroge abdi hapunten jujur sepuh ieu ceramah jero teuing nah da tina kijem lagi eueuh nu kitu asli tina kijem lagi hatena mah malang kitu tuan teuing mata sakinah mawaddah warahmah teh moal beunang. Nah, da urang mah kadang-kadang salaki urang dihargaan keneh ku batur katimbang dihargaan ku pamajikan. Bener, Pak? Lumayan ya asup panahan teh. Beres salat. Beres minta hampura bawa ke dapur bapak beli bade tuang da mah teu acan neuda.
ngan punten we geus pupunten deui ngan punten we teu aya rencang sanguna sakadar bala-bala 3 siki kurupuk 2 siki cengek jalujur sasiki tapi tempo ku ibu huapna sagede peureuk malahan 2 piring lebih ka ngah hayang keneh. Ternyata nu matak ngeunah barang dahar teh lain dengan sangu, nu matak ngeunah barang dahar budi ibu hormatna ibu kanu jadi caroge ibu. Kajeun daging hayam aya, sate aya. Tapi ibu jejem meris wae, usaha leutik ai barang lebok hayang daging sahut kitu. Wah, yakin moal asup kana beuteung kana ti koroga hayang ongkek. Heeh nya. Tapi ceramah tidak anger jero teh. Tapi ibu oge kudu sadar lalaki ngakal ngarah ngakel, pamasalaki ngarah ibu ngari. Tah ibu teh kudu ngarasakeun kacape salaki ceuk ibu siap abdi bade kikituan ajengan eudeuh. Tapi syarat lalaki nu kumaha heula nu kudu dikitu-kitu. Lain lalaki nu eueuh wae di imah. Lalaki nu kumaha nu rek dikitu-kitu. Tah, lalaki anu nolol tugas salaku kalalakian ari jalu qawamuna ala nisa. Salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin kudu ngarti kana pangabutuh nu dipimpin. Lamun pamajikan hayang gelis nyadangdanan, lamun hayang nurut ya contohan. Wah, yang bubar jadi silih takar ya. Hayang gelis ya dangdanan, hayang nurut ya contohan, hayang sakinah mawadah warohmah, ya ku urang we buktikeun ku lalaki tembongkeun pangabutuhna. Mah gera dangdan tak alatna, mah gera masak dipasakeunana, mah gera nyangu tak beasna, mah gera nonton TV tak ieu TV-na, mah gera ka kamar tak spray kasurna, mah cicing di imah ku bapak dipangdamelkeun imahna, deuk protes moal ibu. Dengekeun, Pak. Pan aya mah berorahat. Ongkos ditanya nu ai beas eueuh, ai ngeukepan hayang nu seungit, ai dimandian ku sabun ganu. Palingan asa sare jeung domba Garut. Kalau heore urang teh lalaki nu di imah mah cenah bajar teh geus teu seungit, kumaha atuh dangdana. Daripada urang kabita ku batur keur naha. Mata pamajikan bakal buat baeud jemedad hak ibu. Nama gejeng ibu boga hak kumis eueuh jangot eueuh baeud lumayan penjaga jeruk deuk bituk. Coba lalaki kumis bijil jangot bijil baeud na teh izin kitu sajiga sakitu jiga lele useupeun. Matak lalaki mah teu main buat baeud jemedad lamun di dia aya kaum lalaki besok buat baeud dirok usuk deui. Lalaki mah lain tugasna buat baeud bro, nyieun solusi kumaha carana pamajikan ngarah bunga. Aduh, tenang, pas sakadar teh juralitkeun. Panembongkeun pamajikan salaku pamajikan, lalaki salaku pamimpin, tembongkeun kakara sakinah terjadi. Asa raos ya. Mata hadirin kaum muslimin, rumah tangga sakinah mawadah jawab kuduaan. Lalaki jadi pemimpinna, istri jadi nu dipimpin. Ibu ngarasakeun kana perkara anu mimpin, maka lalaki ge kudu ngarasakeun pangabutuh nu dipimpin. Perhatikeun wedakna bisi bolong tengahna ganti. Lipstik geus dicokelan ku bilik gentol. Daeta nu matak jadi rungsing mah. Sehingga ibu teh boga solusi kusabab lalaki ngarti kana pangabutuh pamajikan, maka pamajikan ge bakal ngarti nalika salaki aya pangabutuh anu lain. Oh jalan-jalan, papanggih jeung nu rok ponok, kaluhur you can see, bouk di beureman, neuleuh geuning bapak teh. Ada aya lalaki mah hampura BN beuki neuleuh. Ibu teh teu kudu amok jadikeun solusi, tanya, "Bapak resep ka ditu, urang salaku salaki 80% kudu unggul." Nyaan mah resep. Kunaon resepna tinggal batur mah Gusti rok ponok kaluhur you can see. Tak ibu teh babari tinggal namprak teu kudu ngambek. Kadiekeun atuh artosna mah eudeuh ngadamel itu, eudeuh meuli itu. Dekul ibu ke pasar meuli rok juga itu, meuli kunci juga itu, buh butrang talian di salon tadi. Cicing ibu diengon, baundungan lalaki nyeluduk di domba Garut. Artinya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh nalika salah satu dua jalma salaki jeung pamajikan geus bisa silih beres solusi karena masalahna masing-masing. Well. Lalaki resep nguseup teu kudu ameuh. Cicing. Lamun salaki resep nguseup da teu kudu ameuh. Dan nu salah malayan salaki ibu. Nah ari nguseup dicarek alau aya laukna digoreng.
musuh poe homonang ka dia turang goreng pan ieu teh lieur kudu kumaha tuh solusina tuturkeun kawan apa kacirata deuk naon musuh ngilu emak teh cool lebih ka 2 peuting ngararusut bagi duaan kita laki eureun musuh teh musuh kumaha cik ibu maneh eureun urang eureun ngan lamun maneh teu eureun tingali isuk balong batur di beakeun artinya pak pamimpin jeung nu dipimpin teh kudu pinter neangan solusi nalika aya kasalahan. Inilah akal pikiran. Sakinah mawaddah warahmah terjadi lain karena geulis. Geulis mah relatif 30 ka anak geulis 30 ka luhur geus daun nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis 2 cementil 3 pakusut 4 agut-agutan 5 geus usi kabintaeun budak deug awak kabeukahan kasur nomor hiji beak ku sorangan. Salaki ngalako kana tabang kasarean geuning. Digenggerekeun ku salah cicing atau awak tebak rumbah teuing pan ka sih ibu teh jatah tapi aya solusi leos ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam da teu langsung kalau kebih gede nah Bandungan ku bapak nu sok senam goyobod comro misro liliutan ongkoh toong salaki neotan mikiran hutang urut baso matak jodoh rumah tangga anu paling tepat dina ijab kabul tarima abdi nikah kaputih tegas bapak nuas tanah neng titik-titik kalayan kangge mas kawin ku seperakat alat salat ditambih emas dibayar kontan tarima didinya lain deuk narimakeun geulis na wungkul kagoreng patutan pamajikan ge wayahna tong dibeja-beja ka tetangga tong diomong-omong ka baraya tong pernah mukakeun aib rumah tangga urang ka sasaha naha rumah tangga meunang urang kahayang urang teu kapaksa teu dibaksa lebok kuduaan. Kamu dedeh wae ulah ngomong. Mama dan AA curhat dong. Iya dong, Mbah, cara ge emangnya buruknya tuh usaha entong. Rumah tangga teh meunang urang, kahayang urang. Eueun nu maksa, henteu kapaksa, henteu dipaksa, berarti aya masalah ge wayahna beresan kuduaan. Tong diomong-omong ka batur. Geulis mah relatif. Buk hideung jadi bodas, lembah gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelo. Sampai ibu raoskeun di situ percaya. Dabongan orang hirup di alam dunia, dunia disebut panah, ai panah teruksak, mata hirup di alam dunia mah menuju karena alam karuksakan. Orok teh aya huntuan, seuri da lucu. Coba nini beak huntu seuri da keueum. Abah baheula keur ngora doang sukro drok untuk terus ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadar sukro huntu ungar hiji-hiji ngadendeng bal jero sakapung huntu katelok sukro kaluar. Mata ngaran hirup jelema teh panah menuju kana alam karuksakan termasuk rumah tangga lamun hanya sebatas modalna cinta bullshit. Tentang kebejaan ya kuring ka budak ABG entong karayu ku bibir salaki tong karayu ku bibir lalaki aku cinta kepadamu jangan karena aku tidak bisa ngomong wadah aku tidak bisa ngepel aku tidak bisa nyuci kumaha ceuk bisa lakieun biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku yakin rumah tangga kitu mah jengkel kolotna nah geus rumah tangga jaro HP dua nana naon judulna cinta bullshit kerjaman bobogohan bawa motor duaan nararongeng ongkoh geuning dina motor teh beak bensin kumaha didorong ku duaan demi cinta prung geus rumah tangga dijejak motorna ganti ceking oge berarti aya perbedaan mun keur bobogohan manggil honey bunny sweetie darling babe keur bobogohan prung rumah tangga beah kumaha duit disebut buba bebek honey bunny gitu goblok duit mah anger jengkel mana bukti ieu nu ditukang kerbobogohan boleh-boleh wae honey bunny sweetie darling babe geus rumah tangga mah teu butuh toong indungna toong bapana ieu cokot 1 juta nya ieu nya cokot tapi duit 1 juta leuwih ridho kana hate katimbang buba bebek teh dibirana si pisan. Oh salaki balik usaha teu mawa duit beb ibu keur ngosek kangkung kumaha cek ibu pret nu gelo mata rumah tangga teh sakadar populasi lain sakadar bermodalkan cinta. Sabab cinta mah bisa jadi sumberna adalah wujudna, bentukna, jirimna, geulisna. Tapi tembok dan sifat nyaahna. Tah lamun jelema geus nyaah, salaki geus nyaah, deuk goreng atuh sekalipun pamajikan pasti dipertahankeun lantaran judulna geus lain cinta, tapi nyaah. Aduh. Indah heueuh. Lain karena geulis, kadua lain karena harta. Naon harta? Gedong sigrong mobil mewah sawalega kadang-kadang pan gedong sigrong mobil mewah sawalega tapi jam-jam hate leungit. Bapak hajat loba duitna loba tapi nah atuh tepati wow kitu gairahna teh. Apan geus kahulang pada isu geus loba bayareunana.
Ayeuna ibu-ibu nu dipengker garadu artos loba henteu tapi nah eta babaraha katakan mikiran naon aya di dieu. Sound system bapak hajat tanggung jawabna, hiburan bapak hajat lumayarna, kursi disewa ku bapak hajat, tenda ku bapak hajat, tak masuk nana gerhana ge nuhun nanti dibejaan ibu mati ngalalajo heeh nya mata teu sakabehna harta banda bisa ngajadikeun alat media kasakinahan mawadah jeung warahmah teu sakabehna mata nu jadi balumbang timur dina kahirupan sakinah mawadah warahmah nyatana kahirupan aya dina agama masing-masing. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mereka halusan dina rumah tangga yufaqihu fidin duanana dipahamkeun dina agama. Ternyata sakinah mawadah warahmah sumberna adalah agama. Matak aja lamun lalaki cek agama pamimpin ngaran pamimpin wayahna kudu nembongkeun contoh kanu dipimpin. Pernah teh ibu dipangadankeun ku caroge? Ibu pernah dipangadankeun ku caroge? Bae ah ngaku da tina kijab lagi iraha teuing. Kamari mah ceramah di Pelabuhan Ratu rada anggang cinta bapak pernah mengadankeun ka pamajikan abdi iraha basa pamajikan mau. Bajeun ada nubuan pamajikan mau. Tina adan wae lalaki boga kewajiban. Ngong adan gigireun pamajikan bakal nanya. Naon bapak eta adan? Wuduna tugas salaki. Salatna tugas salaki, adana tugas salaki. Jadi salaki teh napelkeun agama kanu jadi pamajikan supaya pamajikan teu ngaluhnya. Tapi ieu teh keur panganten, Pak. Keur panganten ke subuh mah teh teu ngong adan gigireun pamajikan geus ngarti. Ngan lamun ibu-ibu mah bapak-bapak nu ditukang entong kagok. Cobaan ke bapak subuh adan gigireun pamajikan Allahu Akbar. Kumaha pamajikan sok soleh. Kalah ka paseah. Nabi Muhammad lamun digugahkeun pansun keni. Tak ieu teh contoh keur barudak, keur anyar panganten, ai keur ibu badak kagok. Cobian engke ngagugahkeun saroge. Kumaha coba cek salaki, aya pangabutuhnya. Batak hakikat rumah tangga sakinah mawadah warahmah adalah agama. Agama nolol sababaraha hiji rupa hiji keur lalaki latak dog teu meunang gede amek lalaki sabab indung bapakna nyerenkeun anakna kanu jadi salakina teh lain keur diteungeul lain keur dihoak lain keur disentak leres ieu keur naon atuh mun bisa mewakilan ka nyaah indung bapak saperti nyaahna indung bapak saperti nu dipigawe ku minantu matak neangan minantu teh sabenerna anu kudu nyaah ka indungna nyaah ka bapana nyaah ka anakna. Mata kalau musim kuring beger, abdi mah moal make jeung ngadeukeutan budak awewe, moal deuk ngadeukeutan indung bapana naha dan nu bogana. Lamun bijil beger gitu, da di tempat-tempat di dia mana eueuh. Mabung kuung. Datangan ka indungna mah resep martabak resep bawa jeung tukang dagangna. Pak ngarokok naon Pak Haji Samsu bawa 2 pak oke kikituan saminggu insyaallah ladang ceramah teh beak. Tapi indung bapana bakal ngageroan ka anakna ka dieu nyai anakin ternyata nana gerhana minengan yang ka dieu aya kahayang ka maneh mak doa nama jeung doa nyaah ka indung nyaah ka bapak tangtu nyaah ka anak sok sepakat sararea teangan minantu mah nu nyaah ka indung nyaah ka bapak nyaah ka saha eta abdi. Kemarin eta teh. Tuh. Minantu teh lalaki teh kudu miguru ka saha miguruna ka indung jeung bapana. Indung bapak tara pernah gagampleng tujah teje tujah tajong nyaah we kanu ngaran anak matak cinta yang paling sejati lain cinta kabogoh jeung kabogoh cinta nu paling sejati adalah cinta indung bapak kanu jadi anak salah dibela salahna baung hariwang ku baungna bener hariwang ku benerna itulah ngaran kolotna bener. Mantap minantu teh mun bisa mah guguru ka indung bapana pakaianana gonta-ganti sabaraha kali dina sabulan lalaki nu boga kawajiban eta rada abotnya lamun ka dinya udah tuh naon jadi sabar apaan hayang sakinah mawadah jeung warahmah terjadina sakinah mawadah warahmah hiji lalaki latak dog teu meunang gede ampek. Nabi Muhammad rek saasar leos ka rompokna
Siti Khadijah nuju wiridan. Pak Nabi mata ratu tah titah. Leos we nyanak teko ku nyalira, ngasupkeun cai ku nyalira, regoat ku nyalira. Siti Khadijah kan ngagebeg harita keneh. Naon sebabna? Asa era jeung parada salah kitu tah titah langsung semegruk. Ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu miwarang. Catat ku ibu, istri solihah mah hayang dititah. Abdi keur ngomongkeun istri solihahnya lain ibu ya. Abdi keur nyaritakeun istri solihah. Istri solihah mah hayang dititah, ari ibu mah mungkin mumul dititah. Siti Khadijah keur wiridan, Nabi ngaleut nyalira pan disampeurkeun, ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu miwarang gisim abdi. Ieu bahasa paling keren, artina ngasongkeun diri hayang dititah. Cek Nabi teh henteu ngan anjeun keur wiridan, karunya moal tutah titah anjeun keur wiridan. Awios ya Rasul wiridan make magrib ge aya deui. Dicician deui eta caina ku Siti Khadijah, diregut ku Nabi mah. Andekan Bapak maksud dia nyanak teko ku sorangan, nyejikeun cai ku sorangan suruput. Nah apa majikan Bapak bakal jika Siti Khadijah, nah teu miwarang abdi bener moal Pak, kalaka aduh hideng moal gitu. Jadi inilah nilai istri solihah teh, istri anu hayang dititah ku salaki. Nah, lantaran pemajikan bawujun apa karena keterangan agama, iza amartaha atau atka, di mana dititah ku salakina wajib patuh, maka ganjaran di Allah Rabbul Alamin pikeun pamajikan anu patuh dititah ku salakina. Kan salaki ge ulah dapun maneh boga ayat eta. Ulah dapun maneh boga katerangan eta nepi ka repot dititah kita. Ai perhatikeun heula. Ai kitu mah ibu ngabusrok keur nyeuseul budak di kemo. Mah kadenge ceuk peuting. Kadenge teh ceuk ceramah kamari. Pan surga teh lamun mamah ditutah kita teh kopi mah. Tah eta mah kira kitu. Nya jigana lalaki teh gablek cedok. Jadi keur nyeuseul ngagemol budak ngasuh ongkoh corowok surga jiga nu manehna. Eta mah teu bijaksana. Tapi ibu pan kapaksa leos ka dapur tong terang di nyokopina. Ngagemol budak, ai budak pan si beungeut acan kecerot pan polona kana kopi gocek ka dia. Dikeun ka salaki suruput. Bari seserian pan jebe sajang ulah ribut. Nah, di pas kopi terakhir dadahakna. Pengajorong mana kopi teh pangset ongko leueur ongko. Kumaha ibu tong gojrot kopi anyar. Pamajikan bakal ngagugu lamun salaki bijaksana dina nitah. Sabab sabenerna lalaki boga kewajiban mutlak ngopelain tugas ibu, tugas salaki. Umah wadah tugas salaki, miara budak tugas salaki, nyeuseul tugas salaki, nyangu tugas salaki, dan nu pantosna mah salaki teh kieu mah ka dapur badanan hayu urang tuang babarengan bapak tos masak, tah eta lalaki nu alus. Mah hayu ka kamar naon urang kulum spray paratos dilicin jeung dibersihan, tah eta lalaki keren. Da ibu mangan hiji di mana dititah ku salaki wajib patuh mah ngepel, mah bawadah, mah nyeuseul, mah nyangu. Kumaha cek ibu gandeng ustad dah mewah. Lah tandok teu meunang gede. Dua sobirin sing salabar dina rumah tangga. Nah sing salabar ayeuna mah neng acan katempo adat nu sabenerna di pihak lalaki. Lalaki ge can bisa nempo adat nu sabenerna di pihak awewe mana teu percaya. Jatuh teh tajong keur aya nu oduh ditatap diusap ketihan seutik pangmulikeun handsoplas langsung dipangilepkeun nyeri jadi kitu ka ayeuna mah. Engke dia mah olo pirang kitu. Bakal aya perubahan sikap. Bener ya? Maka sobirin sing salabar. Sabab kasabaran dirinya penting kehidupan manusia, henteu salilana aya, henteu salilana eueuh. Tukang sombong ayeuna loba nabuh, tadi nabuh, ayeuna nabuh, isuk nabuh. Nah, antosan sasi sapar. Nya. Atuh ibu ge ayeuna pan musim nu hajat sing sabar we ibu. Loba bere euy. Atuh kuring sarua beung ka ditu beung ka dieu ceramah. Teu kudu sombong da sasi sapar mah abdi ge bawel ka tetangga jeung dirarek haja. Nah asa ngacai hayang ceramah. Ternyata kehidupan teh antara aya jeung eueuh, keur aya keur eueuh. Tak neng teh kudu siap keur aya salaki pek geura syukuran, keur eueuh na salaki pek geura sabar. Keur aya duit di salaki syukur. Nuhun
nalika keur eueuh teu nanaon nu penting mah urang teh masih kena tetep renggenep dina rumah tangga jauh-jauh dari keur salah kieu tapi teh hese apa lagi teh ibu-ibu hese mantapna ibu nu kudu bisa teuneunan jeung tutunaan entong dakon maneh salaki keur leukeun usaha sagala dibeakeun lamun dibere ku salaki sapoe 100.000 cing pake 70 mah 30 teuneuh 30 leutik kali 5 tahun karek nyeun imah 5 ka genep mah Pak eta we teu jadi nya pan urang mah lain dibere 100.000 geus ngarencana meuli gini meuli gitu nu akhirna teh teu mahi-mahi kieu we ka salaki teh haben akhirna salaki ngabisani nah anu kamari geus beak aduh mahi kana naon kudu ngarasa jadi pasea we diulik nu kitu teh teh ceramah teh seserian unggul kompos sadar ongkoh apa sedangkan agama sobirin sing salalabar dina rumah tangga nah kahirupan antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh keur aya pe geura syukur keur eueuh pe geura sabar naon anu teu jadi ibadah dina rumah tangga kabehanana ge jadi ibadah ngan lamun bisa pemajikan buat baeud jemedut tong ditanya ku salaki da ditanya menyegak kunaon baeud pasti jawabanna kusia bapak nu kudu ngelehat mikir Pak aya naon di pemajikan nepi ka make jeung bangga baeudan buah-buah kasalahan aya di urang peang padaringanna ternyata kosong peang listrik ternyata geus dicokelan ku bilik peang bedakna ternyata ngadelobok tengahna peang banyuna geus ganti-ganti peang deungeunna ternyata beak peang budakna ternyata ngamuk bapak ancruh kana perasaanna oh meujeuh baeud teh kuring nu kurang deukeutan ku bapak teh pamajikan keur baeud teh deukeutan mah geus tong baeud wae aya ieu teh acis 3 juta cekokeun kana leungeunna ibu keur baeud dibere duit langsung ngagabrug lain teh tadi inilah solusi aduh sobirin sing salam opat tilu mustagfirin sing arasa kampura naon sabab bagi jeung kudu asa hampura ieu nu ditikah ku urang teh jalmi ngaran-ngaran jelema poho bodoh balanga salah pasti terjadi nya anu ari sim kuring jelema ibu jelema ngaran-ngaran jelema mah kuring lain malaikat ibu lain malaikat nya ge ajengan keukeuh we salah jeung bener pada boga nya kunaon atuh kuring dianggap ku batur lantaran Allah munian kasalahan kuring kunaon ibu haladir ka dieu dianggap batur lantaran Allah munian kasalahan ibu tapi naha Allah munian kasalahan ibu Allah munian kasalahan kuring ai manusia sok ngedeng-ngedeng kasalahan batur sadio ari heuh kuring dianggap ku batur teh lantaran kasalahan ditutupan ku Gusti Allah dalam dibongkar mah hareupeun ibu cantang tuh kuring dianggap ustad da ibu ge dianggap ku batur teh lantaran aib ibu dibunian ku Gusti Allah lamun dibongkar ku Allah cantang tuh ibu bisa datang di dieu mata tong sengelot ngabisani kana kasalahan batur naon sebabna ulah ngewa kana salahna batur sabab urang ge can bisa nemongkeun benerna mun setan teu bisa ngajadikeun ibu jadi jelema jahat maka setan bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema ria dina ibadah dorakana mah sarua mata lamun terus ngupingkeun ceramah kieu geura rirenan ngademel status OTW tahajud geura eureunan nyeun status kongkorong dicepret foto alhamdulillah 25 dari suami naon ngaranna eta ujug jeung ria eureunan sabab hadirin kaum setiap ibu manusia kuring manusia bener salah pada boga alus goreng pada boga bahkan cek orang tasawuf lamun hadir di dieu jelema balalek kabeh maka kuring saurang anu teu balik cek orang tasawuf lamun hadir di dieu palalinter kabeh maka nu bodoh kuring sorangan lamun hadir di dieu jelema daek kabeh maka anu kedul kuring sorangan mata kuring mah disebut kedul ku batur disebut gelo ku batur moal nyeri hate sabab kuring geus ngaku ti heula ibu petepan geus di bedak, geus di lipstik, geus di make up, tuluy ngenteng cek ibu teh aduh geulis siningnya banget urang turun nanti imah teh lo teh budak tetangga ya eta banget deui kumaha budakku deui kumaha eta budakku ibu deui kumaha eta budak ditarekan terus disintrek terus
Nah ama jeung nyarekan budak batur pedak pira kadar nyebutkeun kiai eta beungeut. Kunaon ibu kasihkeun panyakit lain aya di budak, panyakit aya di ibu. Naon ngarasa geulis. Sainga disebut kiai eta beungeut, ngarasa terhina disebut kitu lantaran panyakitna mah aya di ibu, ngarasa diri geulis. Ustad disebut ustad, ngarasa diri jadi ustad, da baeud atuh. Haji ini daripada haji 65 juta perasaan anak harus jadi haji, datang ke dia awal ngomong haji panjumlah sanggeng haji aja itu disebut haji teh ngamuk. Nah pangrasana harus jadi haji patak sifat jelema nu alus mah kosong molongkong teu rumasa teu ngarasa lillahi ta'ala mangga teh teuing da Allah anu ngaturna ka harta ahli teh ibu ta ibu segera eureunana kita bahkan bakal ayo nonanya di mana ngabring kadang ulah asa kapuji aya jawaban oh ngaos alam biasa we atuh biasa di mana eta ngahadiran undangan geus teu kudu ngaos batur ge nyahoan kunaon ibu jiga nu tunduh tahajud salulungi boga kongkorong lempang dongkok tinggal tidak neberikan dia gigi prik nyampur oke hayu ngaus mungkin patut tapi omongan sumputkeun amal ibadah mah dangarani amal ibadah mah lain urusan kuring jeung ibu urusan amal ibadah mah antara kuring jeung pangeran kuring kahartos rupina kajeun mangsa bodoh ku batur teu dianggap mulia sabodoh we da disebut mulia ku batur nu teu kadar disebut pinter kuno bodoh disebut beunghar kuno miskin disebut pejabat kan ku rakyat naon nu kudu jadi kebanggaan diri disebut pinter teh kudu bodoh matak jelema pinter kudu syukuran ku pinterna geura oncoran jelema bodoh matak disebut salah kita teh kusaha ku pamajikan maka salah kinu alus bisa syukuran kasaha syukuranna ka Gusti Allah ku cara ngamanfaatkeun jeung oncoran pamajikan well atuh dah lo dah mustagfirin sing arasa kampuran pre peupeus gelas salah kinu hade mah tarang ngahoa Bu, gelas bos, nolo atuh tah. Lalaki teu bijaksana atuh. Kumaha lalaki nu alus bijaksana? Wios mah, peupeus gelas bisa dibeli, tapi peupeus hate mama ka mana bapa neangan ganti. Tah eta nu hade lalaki. Peupeus gelas, geurage peupeus gelas. Lamun jeung jadi pasea 7 peuting, gelas geus peupeus, pamajikan rujak nyeri hate, sare urang jadi papisah, kan rugi. Coba lamun tadi keun wios. Peupeus gelas bisa dibeli, tapi peupeus hate cinta urang duaan kamana bapak neangan ganti. Hese neangan lalaki nu kitu anggar ngadat. Ya. Teu palalaguran. Mata kelakon kehidupan setiap manusia pasti berbeda. Mustagfirin sing arasa kampuran. Opat sing hade ka inom bapa. Ada tadi aya hiburan. Nah, pertanyaanna duit saha? Nah, duit ni ratu lain. Berarti kuring mah lamun lain syariat agama nu rugi teh bapak aja. Ieu murang kalina disakolakeun ku ibuna, disakolakeun ku ramana, dibiayaan ku ibuna, dibiayaan ku ramana. Tuluy nikah barudak boga gawe, apakah duitna dibikeun ka indung bapana? Teu. Nya baca kurang ieu. Bener tuh Bu. Ngan untung ayana syariat agama teh korban harta jeung bana nu ngaran indung bapa, maka dihasilkeun ku Allah jadi infak jeung sedekahna, maka keberkahan keur indung bapana anu mampu ngabiayaan anak-anakna. Kata ujang wayahna dina rumah tangga teh guguru ka indungna, guguru ka bapana, matak sing hade ka indung. Background di kieu ya kudu 10 juta nu kieu. Cukup aku terpal ge jadi. Eta ke kursi eta mustamim ge dieu teu mikir mayar. Eta teh ari ibu 2.500 hiji teh. Mustamim kuat nyaman gitu. Tuh tuangeun geus sabaraha puluh juta. Yo sound system burang jeung kutingnya. Kodo barang karena 2,5 juta mah. Kodo juta. Kan tadi aya hiburan. Saha? Aduh, kodo 8 juta mah yayan bungkul. Ayo urang.
sapoe iya geus puluhan juta nu kudu dikeluarkeun. Ridho inung Bapak, ridho matak pangnebuskeun ku hidup anak king, ulah nepi ka rujad hate kolot, nyeri hate kolot ngabandungan rumah tangga urang teu awet. Satuju ya? Kolot mah beak harta, beak segala rupa ge ridho bela anu ngaran anakna, tapi anak sing gablek pikir kumaha carana mulang tari maka kolot dipulangkeun harta bana moal bisa sing aloy ceuk rumah tangga. Tuh, bener nak? Well, pokoknya mah banyak orang dia tetep korban TikTok deh. Eta we nu inget teh well. Well, oh iya. Sing hade kaya nu jeung ka bapak. Doaan ya baru dak ngareneng kasaksian ku indungna, kasaksian ku bapakna. Bungah amarwata suta bungah kagiri-giri, nah urang suka bungah inung bapak aya keneh. Loba nu kajadian batur mah urang rerenengan inung bapak geus ruku padung raku lemah katuruban kana beureuh, kajen ngoceak maratan jagat ngejerit maratan langit ukur tutumul anu ngajentul di luhur kubur. Nya. Mata deuk alus mah ayeuna mumpamakeun inung urang bapak urang araya keneh. Bari ieu teh nu hadir teh hampura apanya? Hampura ya hampura. Ulah kasihkeun. Nu hadir ieu kabeh dianggap kukuring jelema bedegong. Cicing ngalor ulah maka kasihkeun. Bedegong pelebah mana ibu ngalaman umur 7 tahun, ngalaman 10 tahun, saha ibu keur umur 8 tahun, saha ibu keur umur 6 tahun, saha bapak keur umur 7 tahun. Tah bedegong urang teh keur umur sakitu. Dititah ku indung mencetan sirah ngagugu tara. Nya bedegong. Pangmencetan genting-ting nyai mate asa sararangkeul kieu kumaha ceuk ibu hari. Nah, sok jalujur horeang. Ayeuna inung bapak geus eueuh, urang boga budak, budak urang dititah nyai pangmencetan geus sirah. Kumaha ceuk budak urang jawaban ka ibu? Lepo. Akur geuning eta. Mata kulah waka nyarekan anak urang sawa memeh urang ngeunteung jeung ngaca, moal pernah kejadian kitu lamun teu dianggap eta hisaban di dunya di Allah pikeun urang. Naik dari umur puber 17 tahun, saha tak umur 17 tahun. Cicing ulah aya nu kabongkar aib aya. Saha bareto anu pasarung-sarung keur lalajo layar tanclem teh. Bapak ge sarua bareun keur umur 20 17 mah saha keur menjeuna bontongor. Saha anu kaluar tina jendela imah rana teh. Sieta. Masa kula coba-coba urang ngewa karena masa lalu. Sabab poe ayeuna neng ieu mursidna si Akang boga mantan mengeus da itu masa lalu da ayeuna masa depan lain masa lalu. Ngan wayahna lamun boga mantan di bareto aya ka nomor HP-na blokir ti ayeuna eueuh judul silaturahmi lamun eudeuh jadi kawin. Nah deh atawa ganti ngaranna lamun lilis gentos ku Udin dong. Waktu Udin nelpon mah teh mah siapa? Ya, eta Udin nelpon, aduh mantap dek nangis, padahal lilis jerona. Aman we waktu HP abdi pak, HP abdi mah aman, matak datang ka imah teh, kok tah sih bisa dipariksa, nah geus dipupusan di jalan. Enung bapak asli. Sumujud ka indung bapak tanya ka resepna naon kahayangna. Nah, ridallahu fi ridha walidayhi, rasutullahi fi sutil walidayhi. Ridha Allah gumantung ridho indung bapak, murka Allah gumantung ridho Allah gumantung ridhona indung bapak, murka Allah ge tergantung murkana indung bapak. Mata dosa jeung doraka ka indung bapak kontan harita keneh boro-boro di akhirat, di dunya ge dibayar kontan. Mata kekikian teh modal saha. Hayang yayan jat nikah datang geuning tadi. Berapa juta eta anu hayang dangdut hadir dangdut bajidor datang bajidor hayang ini hayang itu hayang pangausan hayang saha ngaranna nana gerhana telepon abdi kurmoy datang melaan saha melaan anak mata lamun bisa ibu bapak teh nuntun keneh inung bapak aya sugemakeun ulah baju kieu hararade tiung hararade ai kolot sepotong gitu ka bedang barang dahar urang ngareunah buah kolot mah aduh anjuk ka hutang. Mata hakikat mengarang anakmu alus kanu jadi kolotna maka Allah bakal alus kanu jadi anakna. Hakikat anak nu ngajamin urusan inung bapana maka Allah nu bakal ngajamin rezeki anak-anakna. Jadi gampang milik rezeki urang teh ternyata dina karidoan nu jadi indung bapak. Taksim goreng tara minta doakan jauh tara deuk nanaon ka kudu ngamplop-ngamplop.
Inung aya keneh, bapak aya keneh, tadi ge cinta mah doakeun abdi, rek ka mana cenah maneh, pangaosan, sabaraha panggung, 2, waduh cenah mobil teh moal teu heurieun. Teu heurieun kunaon, oh cenah 2 panggung mah 2 dus gitu. Angkeun cinta mah kejeung heureun kira dus. Bukan cenah sok laloba, geuning barang berengan teh nu hajat ayeuna mah kitu. Nah, abdi mau ngomongkan abdi jeung Inung. Ayeuna cenah rek awal aja deh ka ditu ka Bandung Timur jeung di pejana mah balana Bupati Bandung. Hopan cenah bupati jeung maneh ge ngabalad, we cinta ngabalad alhamdulillah. Cinta mah rek cau, wah komo. Jadi itu mah cau na teh moal teu galede cenah kitu. Jadi nuletik mereka eta mah geus langsung diasupkeun di ditu loba. Enggak, rek mah wajib komo bae cenah isuk di dahar ge jam 8 beurang jeung sai ente moal teu meunah. Mangkana geus diomongkeun lamun eueuh piomongkeun. Yang arek mah ranginang hos komplit. Tidak tadi mah bebesek konca. Arek komo cenah butuh minyakna. Amburan wajat lain nyiniran sakadar ngelingan. Nah, deuk iraha kuringnya ka Inung bapak kuring tegas eueuh mah cantang tuh ngan ukur bisa ngiriman Al-Fatihah. Ayeuna urang sugemakeun numpang meupeun keur aya di alam dunya. Nyeplak si panona, nyurulung cai panona, murag kana pipina, sakeclak. Dijadikeun ku Allah cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lalangkah hinaan. Lain sakadar hina akhirat, hina dunya. Komo ayeuna terjadi di Sukabumi, aya motor nepi ka dibunuh, budak naon kitu teh. Alhamdulillah nya na berita. Tidak tak eta tah rumus rumah tangga sakinah mawadah warahmah nu terakhir sing hade ka indung sing hade ka bapak. Lamun geus hade ka indung hade kanu jadi bapak balung bangur jalan gede sasakuan Allah nu bakal sagala-galana mikeun sagala rupa perkara dutuhkeun ke urang salaku anakna lantaran indung bapak mikarido ka urang. Ibu baheula pernah minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga. Waktu nyari HP, ibu budak batur geus meuli motor budak urang acan bari sakola bebarengan. Ya anda. Budak batur make motor budak urang leumpang ka sakolana malu teu nyari HP, ibu nyeri teu saeutik Inung mah nyuuh hareupeun anak jang eureun we sakola teh da mau rumah sajelema teu boga. Batur mah geus kana motor, batur mah geus kana anu sedengkeun urang mah maneh mah ukur leumpangan hampura mah loba nu ngaran Inung nyuuh kana jadi anak lantaran hayang nyugemakeun ka anak tapi can mampu. Balikeun ayeuna anak ka kolot aya nu nyuuh kayak gitu deh. Inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku Inung hiji budak 7 hayang miara kolot nu hiji kala kasih dituding mama di si aa ceuk itu di mana kolot lain disenangkeun bagus kolotnya kala kasih dituding kudu miara di ditu jeung di dieu akhirna nyeri kana batina di dieu Pak neraka akhirat jeung dunia bakal terjadi. Otak hayang naon sebenarnya mah teu kudu jauh-jauh teuing minta doa mah ka Inung bapak. Kudu riweuh. Otak abdi tangge wangsul teh bareng jam 2 peuting. Kun biang tara kulem na kursi we. Teu kunaon dari malen gerak kulem heuh nungguan maneh. Nanti teh bageunya ditungguan. Oh cenah hariwang komo can balik mah teh hariwang pan cicak abdi mah jelema bager. Ah da cenah bager oge hariwang ku zaman ayeuna mah kanu bager sok loba nu mika sirik. Kanu jahat komo nu bukan ngewak gitu. Terus abdi wih lewas ku dilewa kana mobil. Di mana heula cenah tadi teh? Oh 2 panggung, mana cenah tina panggung ka hiji. Mana hiji deui. Saking hayang hadir kana jadi Inung bapak. Sok lakukeun ku sararea lain ukur keur panganten bungkul, rumah tangga bakal terjadi sakinah, mawadah, warahmah. Ibu bapak sadaya sakitu anu kapihatur. Ayo naon oh betakeun hayang nepi ka jam sabaraha oh deui ka magrib heuh pek ibu sorangan
Saya orang-orang ini deh. Baik itu kopi atur, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin ka urang sakabeh nama parin panjalindungan dunia akhirat, nyalametkeun dunia akhirat, salamet lahir batin. Panganten duaan sing sakinah mawadah warahmah. Ibuna Ramana sing dipaparin kesehatan, kakiatan, rezeki nirilik sarta dipaparin panjang usia. Urang oge sadaya sing ditepungkeun ku Allah Rabbul Alamin kalaya tepung pinuh ku kabarokahan. Sakedur kopi atur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun ninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pinisubuh kanang wadi utamina rupina para jemaah painten anu dina denget ngiring talapur ilmi, mudah-mudahan bener naon anu dibeberkeun ku pangresna pausadana sing aya guna tur mangpaatna sumuhun lebatkeun kana cepilnya bunyi ai cepil mah begitu cep langsung nyempil henteu ka piceun deui benten sareng celi ai celi mah sing pahili jeung celi katea dicolok ti katuhu kaluar ti tensa. Ibu hatur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan sakumaha anu nembe didugikeun sakali di mudah-mudahan singsir guna tur mangpaatna khusus kanggo panganten baru, umumna kanggo panganten baru. Jazakallahu khairan kasran sadayana. Kalayan hatur nuhun pisan ka sadayana utamina pangresna Bapak Ustad anu parantos masihan pencerahan. Sakitu anu kopi hatur sim kuring atas nami keluarga besar Saibul Bait pangresna Bapak Endang sakalih oge panganten sakalih penginten dina denget ieu nganuhunkeun kana kasumpingan rawuh doana. Kalayan doa kau ka panganten sakalih barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakum fi khair. Urang pungkas ku doa Robbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur punten Ibu tadi tuangkeun tadi leutkeun mung dipasihan pejangan unggul tapi mudah-mudahan sing natrak dugikeun ka akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Permios cek